Nuka dalapannya eta kelenci. Kunaon bet kelenci? Sabab daging kelenci mah leuleus pisan, rendah lemak jeung tinggi protein. Cocok keur maneh lamun hayang diet jeung teu kudu hariwang soal rasa. Sok gera cobian ku maneh. Ieu daging kelenci diasakan ku cara dipais make daun cau jeung bumbu rempah kampung. Asakna teh ngaluarkeun aroma anu ngagoda pisan. Dibarengan ku lalaban leunca jeung sambel tarasi, pokona mah ngeunahna teh kacida pisan. Harga kelenci teuing sabaraha. Lamun maneh hayang nyaho hargana sabaraha, maneh ayeuna bisa ulin ka Lembang. Di Lembang mah pasti loba di sisi jalan ngajajar anu ngajualan kelenci. Tah kitu coy. Khusus keur maneh anu boga panyakit kolesterol, hipertensi, atawa asam urat. Omat ulah loba teuing ngadahar daging-dagingan sabab daging, utamana nu beureum jeung nu loba gajihna, bisa nambah kadar kolesterol, tekanan darah, jeung purin dina awak. Jadi kitu coy, eta sababaraha sato anu ceuk rarasaan urang mah dagingna paling geunah di alam dunya. Lamun maneh teu satuju mah paduli teuing. Maneh bisa komen di handap, daging naon anu menurut maneh paling geunah.